Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sampurasun tepangkeun nami abdi Indah Siti Hapipah absen 15 di kelompok 3 bungur. Bade namatkeun carita tarakhir di dongeng Utara Utari. Hayu urang simak sareng abdi. Pok deui si Nini nuluykeun caritana. Anu nyanyayan teh horeng cahya tina awak jelema anu diborogot, sukuna dua-duana dihijikeun, dibeungkeut ku areuy-areuyan pageuh pisan. Ieu leungeunna dua-duana dibakeukeun ka tukang dihijikeun di talian, sungutna dibeungkeut ku iket butut ditalikeun di tukangeun sirahna. Pameungkeutna kabeh ku Nini dikeuretan, pameungkeut sungutna di udaran, eta jelema teu bisa nangtung. Sumawana lempang ku Nini digenjang, sasat digusur kaluar ti guha. Barang geus dinu caang, katingali eta jelema teh jajaka kasep pisan nepi ka imah tuluy dimandian diruruan, dipangnyeunkeun citajen jeung dipangnyeunkeun bubur. Ayeuna dinaneman ku Nini saminggu. Manehna nitah ka Nini supaya ka Aden hayang nyaritakeun nu nganiaya ka manehna cenah lamun di Widian. Hayang diala ku 2 atau 3 prajurit desieun papangi jeung nu nyiksa teh. Sakitu nun harita keneh Raden Pati miwareng prajurit 3 ngalajajaka di imah Nini. Sang raja kaluar ti padaleman ka paseban raja henteu buru-buru linggih socana meleng ka eta aleutan, barang aleutan geus deukeut-deukeut ka paseban. Raja Utara luncat ngarangkul jajaka nu karek dadatang, saurna lalaunan. Gening ieu teh adi aing. Tuluy si jajaka teh digelontor diciuman. Mama, ieu teh pun adik Ki Utari tea. Saurna ka Raden Pati nu ti tadi olohok bae. Saur Raden Pati, nuhun wilujeng sumping Raden. Sanggeus nu sesonoan leuler, Raden Pati mariksa ka Raden Utari. Saurna, cek si Nini Raden aya nu nyiksa. Kusaha sareng naon margina? Saur Raden Utari. Sabarantos nyilaropun lanceuk ka ditu ka dieu henteu aya bawaning, capek abing nyuhan handapun Kiara. Keur kitu gaur-gaur aya singa rek ngarontok. Barang singa ngarontok ku abdi ditampiling. Ngakokosodan sakarat hos bae paeh. Abdi neraskeun diuk ngalamun, keur jongjon ngalamun bari nyang hareupan bangke singa dongkap tilu jelema tukang ngaraos suluh. Maranehna pating harewos. Tuluy ngorong abdi diborogot ku areuy-areuyan dipiceun ka hiji gua kapendak ku si Nini. Saterasna mah tangtos parantos dicarioskeun ku si Nini. Saur Raden Pati katilu prajurit teh. Tangkep tuh kang ngalasulu nu nyebutkeun yen maranehna nu mayan singa bikang teh sarteu anggeus diburuhan asupkeun ka penjara. Parik Raden Jaksa. Lila-lila Raden Uyari ditikahkeun ka Raina Prameswari Raja, putra Raden Pati, anu bungsu. Jenengan Rakana Sekar Arum, Raina jenengan Sekar Wangi, dina poe anu mustari Raden Utari jeung gerwana katut si Nini marulih ka nagara Tawang Sekar. Dijajabkeun ku Rakana istri pameget, diiring ku pungawa aya 10na. Teu kacatur lamina di jalan, kecapkeun geus nepi bae ka negara Tawang Sekar. Ibu Ramana pohara bingaheunana keur pesta rame kacida mestakeun Raden Utari jenengkeun Raja Anom, geureunteuss Raja Sepuh. Kembang pancawarna anu 2 ten siloka. Inu buktina 2 nagar, lawang emas jeung lawang sekar. Raden Utara jeung Prameswari katut para pengawana marulih ka nagara lawang emas.